Assalamualaikum. Wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama Kristen misalna Yahudi misalna Konghucu misalna Buddha dan lain sebagainya model di dieu nu nyaksiana adalah Nasrani mansuhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya ta eta teh baheula kos kitu kuari kajadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae pengacara kafir hayu bae saksi teh kudu anu saagama Islam deui teu bisa disaksian ku kafir boro-boro saksi itu terdakwa mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna di deuleu walina di deuleu saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus dibawa bae geus kawinkeun teh keur peuting nikahna sana nyaksian itu tuh itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean ping-pingna sakadaek bae eta nasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu cenah pan kos kitu tah ieu sing ada ieu teh pan anakna engke turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris di dinya aya ba'da sholatil asri ieu keur nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wa tibaru sholatil asri ieu mali tagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar etalah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal ba'da sholat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litagliz wa tasisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi dua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus kana perkara anu tunibat tadi allati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdeukeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tamak endek anu pangdekeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturan bae gae atuh deungeun anu penting mah nyahoan bae mangga bae dengan ieu mah keur carita kajadian khususil waqi' allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kajadian anu tadi yakni nu naekna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh barahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani saham kaluar ma tamim dari babarengan jeung tamim dari wa adi bin badda jeung adi bin badda eta duanana wa huma nasraniyani duanana beragama Kristen mata sahmiu mautlah si kisahmi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman Palama qadima bitirkatihi barang datang manehanana qadima tamim dari jeung adai kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna ternyata barang diteliti ku ahli waris papakidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min fiddatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi kumas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu nu mantak dijelas urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah ceknya ada nundutan memang watak kula iya terus dia mah datang kapal ke berwatak itu iya iya keur carita ayat tekna di dia jadi urang ngaji Bukhari teh kudu taliti
lantaran ucapan Kangjeng aya di detek nanti dibacakan gitu mendak panuzilat diturunkan ayat ayat nu pertama pahala upauma nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur cerita tek hadisna ieu jeung kiadai sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hadza tasabah kam 50 real cek gini 50 real cek orang pan ditawar ke orang teh tuan biasa awalnya mapan kos gitu tuan 15 real wallah lah eta da nyebut la bae make wallah nya nama demi Allah henteu geus kos gitu bae orang Arab kos gitu wallah la nek mere bae nek mere kam tuan ada 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula lagi wallah make wallah bae tah ai di urang mah lain demi ye henteu demi weng mah bener aing mah henteu bener sia henteu demi geus atuh henteu mah ngan demi doang nya mah eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah, disumpah ku Kangjeng Nabi beres summa wujida jam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah. Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mandak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai. Wah. Berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah. Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang tita sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula nya sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian faqama rajulani min auliya'is sahmi dua lalaki naik di wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya nak nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris. Gitulah numendak faqama Amrun ibnul As wa rajulun akhar dua lalaki dina Imam Tirmizi mangariwayatkeunna hiji ngaranna Amr bin As nomor kadua lalaki sejen numendak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih manehanana lah nu leuwih deukeut ka Kisahmi tapi riwayatin farada ba'usa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah falamma mata qadzal jam nailah ay aya deui riwayatna lain gitu Tamim dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah memang diberi hidayah langsung datang ke Kangjeng abdi besi kaburu maot cek Tamim dari hayang asup Islam ya Rasulullah cek Kangjeng hayang asup Islam langsung tadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ade ge sarua abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salerosna maka Tuhan tetos lila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema
anu hina jadi papan pakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang masuk Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeun aya naon tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi di jalan sebelum sampai ke Syam wafat memeh wafatna anjeunna wasiat kita nyampaikan barang-barang ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas ku ayeuna sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti mangga bade kumaha-kumaha ge oh anjeun panggil ahli waris Sahmi setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi tayeh Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala bener cek ahli warisna tayeu nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayeuna kitu deuk kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi kitu disumpah bener ieu barang mana bener mana nyokot bener cek Tamim dari bener cek keluargana ieu teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabaheula malingna geduaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan keluarga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari dilaluhur mun ngararaku atuh heuh turutan Tamim dari tah ngaku Masya Allah sakitu ge nya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jang ke kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna ka kaenca bae nya wow diberitakeun kan ku malaikat ini adalah pemimpin RI menjabat sebagai ini adalah di MPR ini DPR pusat ini menteri ini gubernur ini RT lah RT euy tapi tetep bae nonggengna ka kaenca bae RT ge korupsi keneh bae RT sih naon nu dikorupsi da pokona aya bae lah pokona geus eta teh pan di dalam urang teh aduh itu bupati urang tuh keur di sidang tuh gubernur urang tuh ibu itu menteri urang itu anu urang atuh urang ditinggal teh atuh rakyat nge kapan ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisanan ti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden siapa mah dibeulana heran mah bongon sinis teh kitu teu kabere duit kajen kumaha ge budak ye betulkah ini pemimpin Anda korupsi waktu orang kabeh ditanya cek orang anu nyaho mah betul cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu cek anu milu korupsi mah lah geus ulah diperpanjang malaikat kayaknya kabawa ieu nya geus muringis atuh meureun di kitab ini aya ieu bakalna ieu aduh engke ge pancak gubernur teh ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai di antaranya ada yang diberi Scoopy atuh geus aya tulisan-tulisanan atuh berjamaah kana neraka jahanam
lah kos kitu mentak naon mun salaladar deh sama ruk teh hirup terek di dunia doang lain isuk pageto nu berat nama urang teh eueuh kuari aya isuk eueuh deui di tengah-tengah aya iyalah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat raqib atid ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang moal kebal isuk pageto urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang inget-inget ku urang teh inget-inget persidangan eta engke masyaallah mentak cakang yang Nabi aktiru min zikri hadhimil ladzat lobakeun ku anjeun inget ka paeh aing mun paeh merenung coba di imah sakedeung mah kieu kenaon gaji aing ieu mikiran keur ngora kunaon emang lain kunaon-kunaon pan sia ge ku aing dibabawa keur memeh nikah dah suka ngomong kos kitu teu pan sia disedekkeun ku aing aja emang kumaha aja ku majikan atuh sia teh kudu daek baheula eta dosa kara ji atuh kakak anu maksa atuh maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia saruana atuh pan getek sarua kula ge eta terus keur di Jakarta keur di Bandung komo keur di luar negeri inget-inget aya kabeh mangkana Masya Allah karim aju kudu kumaha teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu mun hayang salamet ge atuh tobat aju ku tobat beres ku tobat tahun anaona naonan ku tobat mah urang tobat bebeneran Gusti abdi keur ngora keur bujang abdi geus kawin abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta persaingan anu sengit abdi teh asup ka limbah hitam hari teh ka limbah hitam loh ilu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa hampura Gusti unggal peuting hampura mata abdi hampura Gusti ceuli abdi hampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kanu kos kara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi mah deuk ngaji abdi mah deuk salat dideuleuh ku urang tingkahna Allah paneuleukeun bener tante sia tobatna ternyata bener kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan cak Allah sia kabarit tangka aing astagfirullah pan atuh kuari ieu si ting-ting ku sia di deuketan bohong berarti cak Allah teh jadi teman tobatna tah tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan kos kara itu menghindar aing mah ka mushola di mushola bae bari ngintip ya sarua kele atuh ente geus beneran ya geus di imah bae atawa di mushola gitu hadir ka mana mushola lah kunaon teu lah gandeng di nya mah orkes beuh kada kuari bae cak nu di mana ngeh cobat aing isin aing ka pangeran beneran ka bener geus moal aing mah ulah di pikiran pokona mah geus malam ieu mah moal we malai di imah aing ka mushola atuh geus atuh kos kitu mah pareng ke marangda anak tu di imah na alpa percaya jasa ka nyahoan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureuh anu nah eta bareureuh ieu mah gincu ja ya ieu kamu salat bebeneran tobat nyaan Allah maha uninga eueuh naon geus nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan baheula aya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang ngimpi teh ieu bobogaanna keluar orai
dina impianana manjangan ngabelit ka awak dina impianana barang geus itu nangoh bae di hareupeunana di beungeutna dina impian teh prak teh calangap si orai barang calangap kaluar seuneu ngagebos ka nyana buah atuh hideung awak digebos ku orai tidinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat begitu lumpat udah ngimpi caknya ti harita rada berubah bangetna terus ieu kakarat ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakitu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunyana ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi mandek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Syibli teh waliullah eta jelema kapanggihna nyanggeus kuru di samping kuru rewag-rewig di samping rewag-rewig cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana tapi kunyamke nyom bae ye sungutna teh kunyamke matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan begitu di jero hate dekat-dekatan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah dong aya eta anjeun ruwag-rewig kunaon mencarak bahasa urang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwag-rewig eta mah ge baju tambal tepil ku geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-deuleu ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusin dunia jeung akhirat buatanan eta kunyam ke jombae non abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwaltingan Allah kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae deh kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lumpat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu teang ka ditu eueuh cek jana man sabakoni sajelema nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade-gade ditu pas Imam Syibli keur ka belah ditu aya ya Syibli hei Syibli ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Syibli kok diurusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pal bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabelah dieuna ngimpi nyana dibere impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sabenerna mah impian siksa model kitu teh kidinya nyana tobat ka aing tadarwal khusu isna asyara sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek nya geus seunna naon nya mah geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid
henteu dihad. Allah mah maha kawasa. Urusan fikih, urusan hakikat engke lain deui. Urang mah sebagai negara ngurusan teh ngurusan fikih. Mun aya nu maling potong, mun aya nu zina had, mun aya nu ngabunuh bunuh deui. Eta mah wajib diperlakukan hukum di negara. Eta fikih. Urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad, loba jelema nu zina teu dihad, dihampura ku Gusti Allah. Eta mah urusan Gusti Allah tama. Ngan urang lamun jadi kepala negara atau laji alat negara teu ngalakukeun eta doraka. Urusan urang anu boga dosa, urusan urang jeung Gusti Allah bae. Mantap kayak ngesai tobatan gue. Setiap di keur ngora mah aduh. Pemajikan emang keur ngora kunaon? Cimplong. Itu kayak nih di kamar pan mau di kamar mana kan? Moal jeung paranti. Cenah tobat. Aing mah ini cimplong resep. Tomat pepiceun atuh, belum. Lah geus kolot ku ari mah tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun belum gampang meuli deui anyar. Mun boga remi piceun, cimplong piceun sagala rupa urusan sarana itu maksiat piceun. Mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala piceun geus kabeh. Kadang dulu ke kamar dari, aduh keris jalo bayi, segala peso, iya beber keur ngora iya, waduh, aing hurupan ku 40-an make beber iya, waduh, yang menang melina ge mahal iya, waduh, amben pohara iya amben iya, aing ngajawarat teh iya, barang aing ngaji, acelong koreng nu kieu teh bahaya, ngamusrikeun iya. Aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cet geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geusan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun lain kitu kelikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kada segeram ka sugan beres ulah make jual-jual icet guys, aing mah ngeusan. Tanda saksian Gusti tah, ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing ngeusan. Urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus. Mantep. Geus kolot membandingkan kos kitu biceuna, sagala gelang bahar sekarang. Cing, ieu mah kolot gelang bahar, cincin. Eta geus rapihan. Lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi gosok make ieu disesuaikeun. Urangna leutik deui, urangna sedeng deui, urang gede deui. Make cincin teh pan aya nu kuru teh gede cincin. Eta teh seimbang. Cek Fatul Muin ge salah teh kudu disesuaikeun leutik deui, sedeng mun ngara sunah bae. Eta teu masalah geus, ngan ulah aya kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng. Saya peso kuning-kuning geus piceun. Bangsa-bangsa golok-golok piceun. Peso-peso combong alang geus teh monggo situ beber piceun. Geus segala gitu geus ka Allah bae. Geus mantep jasa teh. Allah Maha Uning. Masyaallah. Beda ka haji ku ari cek nu di imahna teh. Kunaon asana bageur ka kula atuh. Ya masuk aju bae. Kabagera kunaon emang? Atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jatuna naon di geus babaraha poe. Emas ieu deuleu emas. Horek emas dijual. Sugan teh bageur bener bae. Atuh ieu mah nyokot ka karage 500.000 maling, horek emasna mah 10 gram. Aduh, ulah ngomong, geusan ku ari mah. Tobat sing lempeng beresan diri orang ka Allah keun geus mata dikaallahkeun ceuli dikaallahkeun irung dikaallahkeun sungut dikaallahkeun beuteung dikaallahkeun disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan dikagustikeun maksud dikagustikeun neangan ridho Gusti ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti geus mantep jasa geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus ulah asa-asa segala kakarawang deui segala nanaon ya kitu-kitu keneh. Jadi ngabeakeun itu hancaan. Segala itu mah anggeus. Nah. Kayak minggu ngaji orang bukan sargep kolot minggu ngaji.
ngaji. Masya Allah. Sana jan hujan berangkat baik. Mantep. Ji, ulang ngaji. Pan hujan. Daripada imah dicarekan. Mun imah ngaji. Orengan nyilib ngaji ge sarua bae. Balak jasa nu di imah. Kokoprak geus beak 3 kuat itu. Kotok baru dikokoprokan aing ge mendingan ngaji. Aing tos ngaji ge ieu deuk balik ka mana puyeng aing ge ieu. Sugan teh hujan ngaji bener orenganan nyilib. Itu binte cidai beneran tuh. Tambah pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti Allah. Ayo istiqomah ngaranna. Zalika adna tah eta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi kawarosan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga. Zalika hukum tersebut tina ngabalikeun sumpah kepada ahli waris adna eta leuwih ngadeketkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atau para nu kawasiatan bisyadati kana saksina lawajah kana zatna hartina kana sabener-benerna sautuhna saksi jaksian datang ka mana nu kumanehanana ieu ditanggung jawab min ghairi tahrifin wala hianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa aqrabu ila yakhafu ngadeketkeun kana yen nya sararieun antara daiman umbadai manihim kana ibalikeun na sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna 2 nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh benar-benar salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tadina nyana nu sumpah waris sak sumpah keluarga. Wattaqullah lantaran engke lamun benar-benar keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh kanyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus kanyahoan ge di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong 2 singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kid 3 wasma'u dengekeun ku maranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge sima qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu keluar celik kenca eta mah lain sima qabulin ngaran geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram ditenge ku urang asup ka celik katu keluar celik kenca eta lain sima qabul berarti teu sieun ka Allah sing sieun ka Allah dengekeun sima qabulin lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah moal mere pituduh Allah moal nuduhkeun moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah ngadenge bahwa mabok teh haram mabok bae Allah moal mere pituduh ka jelema pasek ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu ngadenge judi teh haram tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu ngadenge kredit teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos karitu nah ieu tinggal urangna bae moal kebal urang bakal maot di sidang mandak wattaqullah wasma'u jelema taat ka Allah teh takwa ka Allah kadeuleun kurang ku geraknya datang ka mana takwana deleukeun kasieunna deleu kurang mun pejabat kumahanyana ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jak kadeuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana mamang ieu abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deleukeun digawena kanyawan takwana jadi takwa teh basar zahir
batin nage bakal kadelepan takwa mah dukungan zohir di jero sieun ka Gusti Allah kasieunnya na ka Gusti Allah kadele ku gerak-geraknya na numantak wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah dibere sieun ka Gusti Allah dibere nurut ka Gusti Allah ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga kasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dayafa lan lamun nyuguhan ya si wong bimasmumin kalawan kang den racun sobian ing bocah cilik au majnunan atawa ing wong kang edan famata maka mati ia si sobi awa majnun wajabal kisosu maka wajib al kisosu opo balas pati au baligon akilan atawa ing wong kang balig kang duwe akal walam ya lam lan hale ora weruh ya baligon akilan ala ta'ami ing dalam tingkah makan Padiyatun maka iku dia tapi kaulin mah kisos ulan iku tetep ing dalam kaul suwiji mah utawi kisos wa fi kaulin la syai'a lan ing tetep ing dalam kaul kang weweneh mah utawi lapad la syai'a ora sawiji-wiji saking diat lan kisos iku kang wajib walau dasala lamun banjingaken yauma yasi wong sumaning racun fi dhami syakhsin ing dalam papanganan wong suwiji al-goli bi ukluhu kang galib opo mangane syakhsi minhu saking ta'am fakalahu jahilan maka mangan ya syaksin hu ing ta'am jahilan halekang bodoh fa'ala lakwali maka ingat se pirang-pirang kaul fa'ala lakwali maka
Tese pirang-pirang kaul Sateuacan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula ka Fatihah ka ahli-ahli majelis khususna anu parantos ninggalkeun dunya nu urang ge moal kebal deui bakal nyusul maranehanna komo anu geus karolot geus moal kararebal deui tamah kajen teuing rame moal ngalaman raramean paling dirarame hiji kanggo Haji Muhammad Mahfuz bin Sanusi Nahrin Jakarta wafat hari Salasa ulang Jakarta ngaji ka dieu sanajan bahasana Malayu aya urang dieu nama atuh biasa bae ngaji sarua saware kedua Hajah Rasiti binti Romazan katilu Haji Hasan Bisi bin Karnawi nama binti Haji Asma keluarga Haji Ubay Khudor nuju kurang sehat Ibu Royani binti Haji Kampung Kosong Panunggang naon beureun kosong aya bae kampung kosong urang sehat kene Haji Suhaib Haji Elin Pelong Paku Haji Pelonco Paku Haji Awinta bin Haji Kasid di mah pabuarannya insyaallah terakhir keluarga toko Mas Haji Tabrani nu teu damang mudah-mudahan dienggalkeun damang ku Gusti Allah kasihan kasabaran ku Gusti Allah nu teu damangna oge anu ngurusanana kitu kene anu parantos mulih ka jatim pulang ka asal mudah-mudahan eueuh deui harepan iwalti gede harepan ka Gusti mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana pasihan kasenangan kubur ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu karasa waktu terus berputar sok dula deuleu we ka belah kulon besi panon poe haju muncul di kulon karunyakeun ucan kawin jeung karuna kanu kreditan can anggeus kiamat berat sedungtung panon poe diwetan kene berarti stabil kene walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikan jeung ucapan Kangjeng Nabi urang
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu kasyahri, syahru kal usbu, wal usbu kal yaum, wal yaum kas-sa'ah. Di akhir zaman setahun karasana kosa bulan bae komo panganten. Sabulan kosa minggu, saminggu kosa poe kosa jab, sajamak kosa kumaha meulem barala korma nu garing. Geus perepet. Tah ieu zaman geus karasa ku urang kos kitu. Sing hade engke bakal dilobakeun gempa-gempa bumi memeh kiamat, angin-angin, goncangan-goncangan, termasuk tsunami bakal rada sering. Komo lamun pamimpin teu adil jeung teu jujur. Eta heula diheulakeun ku Gusti negara-negara nu kos kitu nu aya golkaran. Cek nu golkar aing ge golkar geuna. Nu teu jujur golkar ke lain golkar sarua bae dengan dimimitianana teu jujur ku golkar. Nu sejen ngamakmum berjamaah jeung Golkar. Nu bener. Rakyat ngaharepkeun nu bener, nu jujur, nu adil, hayang boga pamimpin nu bener. Nu endek siap jadi pamimpinna can boga niatan nu bener. Teu nyambung rakyat jeung pamimpin. Geus lamun teu nyambung pas ini eta ge mimbabi tsunami keneh. Teu nyambungna rakyat jeung pamimpin. Teu karasa puteran waktu ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20. Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan. Rebo akhir di bulan Safar. Rebo akhir isukan, Rebo isuk yang geus kadituna celik urang Maulid, bulan Maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam maka hitungan Islam jeung tanggal Hijriah Islam maka hitungan Yahudi. Jadi engke kaharepna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina embung ngahiji. Melit dibitis pemerintah, nu pemerintah kadieu kumaha kaditu kumaha. Kahayang orang mangahiji bae diuk bersama, yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis. Cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu kabeh. Lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona, satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres. Mentak kaharep geus dihitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu
kecuali engke ditingali di ru'yat haju bener ru'yatna salilait kurang pati bener nu ngaru'yat di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja henteu memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dina secara nasional belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional eueuh pasali tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus ti Muharramna beda saparna ge beda dihitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda baik terserah dek milih ka Yahudi pemerintah hitunganana hitungan Yahudi lain hitungan hisab Islam lain hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana jang hitungan bulan Ramadan encan boga rumus ke rumusna dikirim ti Amerika bikin ke depag cokot ku masing-masing anak buah depag kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu padahal Islam sugih Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana baik nu geus pertanggungjawabkeun kebenaranna geus ulama terus terang bae dek make hitungan ulama baik dek nuturkeun mangga henteu sabodo ulama kula baik sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi titik teu bisa digagung-gugat cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah bukan Yahudi teh aya aing mah aing we ngaji pokona mah aing titik geus sakitu sararia deuk nuturkeun hayu henteu cilakas ya ulama jangan we aing mah pokona mah cek aing cilaka we pokona mah percaya los teu kaji beneran aing cek aing bener-bener cilaka we pokona tuturkeun los ka ditu no beres kan dituturkeun itu bae mangga nang ulama deuk kula bae nang ngaji nang ulama sakalian bendera ulama di akhirat geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi sahabat para ulama alah geus nikmat nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu ya sia aing ngabejaan bae pokona masa gitu betul disitung ku kula jauh-jauh tak oh ieu mun kos ieu bae beda bae ieu basa kadarna bejaan informasi beda Muharram meunang hitung ahli falak Islam jeung palak Yahudi berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti tah hitungan kula jeung para ahli falak sulam munairen kitabna karangan Kiai Mansur Kampung Jakarta jadi Kampung Jakarta ya orang Jakarta heran ya kampung jembatan 5 nunggis
diakui ku dunia karangan anak kuari malah diulah-ulah di Indonesia sebodoh kula manek make baik loba kiai guru nu amanat begitu dek maot guru kula di Garut sing ade moal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai teh jeung pikih bakal loba nu diganti tilu poe deui ka maot normal keneh pikiranana ngomong deui ngomong pikih bakal loba nu diganti nyata kuari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah titah ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres ngaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun ka jentek jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia ulah bergantung kanu seje kahar suruyat di jero kolambu ge kajeun sakalian ngaruyat nu di imah bae di jero kolambu mah eta guru katilu guru palakula tuh almarhum Cipanas langsung ya nama guru ngaguruna ka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung guguru ka Kiai Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat di ditu geus teruji kakarag sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010 2009 2010 2011 goyang malah aya nu liwat teuing ulah make kitab Sulam Munairin karangan ulama teu beres sia ulah nyarekanan ka ditu mending ka aing nyarekanana sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake Sulam Munairin ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat lamun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantep boleh datang deui Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sijina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh yes beres jadi kula mah ngabejan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamat nuturkeun Yahudi cilaka sakitu doang geus sakitu tah ieu urang geus datang ka Rebo Wakasan isuk pada Muhammadiyah mah jeung persis mun ngadenge Rebo Wakasan teh nyanang mah ciciduh nya nama urang mah jan nyiduh teh lain ngadenge Rebo wae unggal page nyiduh bae urang mah geus atunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh geus pokona geus masing-masing bae Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar
hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin, sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah ti golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah lain ahli mukahasyafah sia teh. Ieu mah nu di majelis mah ahli mukahasyafah. Hasyafah teh gegending. Gegending teh helm bobogaan. Eta beda banget kreditan kabeh. Aduh. Saya jaritakeun ahlul kasfi. Aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri. Teu kaciri jelema narudin kadang teu mandi tah beusi digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah. Balangkeun we habek. Min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu kalima salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 penyakit. Diturunkeun sakaligus ku Gusti Allah wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sakaligus tek jang satauneun ke butuh oper Cikupa Bojong Sepatan Pasar Kemis liwat ya Allah. Itulah bayakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe rebo teh poe anu paling dipake khawatir dipake karempan. Maka faman shalla fi dzalikal yaum 4 raka'atin sahaja lemah nu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raqatin minna ba'dal fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah wal ikhlas 5 marrat wal mu'awwidzatain marrah yad'u ba'da salam bihadza du'a hafizahullah bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yawm wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa teu kudu diterangkeun asa di Arab bae geus lah. Ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbokasan ulah ngageunggeureurkeun ulah milu ulah. Ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ke muridna mah sholat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidaf'il balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun itu kebeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nyana mah ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan. Urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng. Tah kitu geus doa nama pernah dipotokopi baheula sampaikeun ka 30.000 fotokopi. Ayeuna mah teu kudu jages baroga masing-masing ngan pooneun deui. Di mana meureun eta kuarina deuna ge. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu
ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ita wasyarral a'da'i ma la yakshifuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ta eta doana. Doh. Cok bapak teh geus talar teh mah kos kitu. Tulos geus talar mah baca. Ngan aju poho deui cenah keur ditu. Eta si fotokopina di mana cek teh pohoan deui nyelap. Aju kudu ku baturang nuh teu salat ulah waktu ngadaharna naon isuk-isukna nungguan nyin azimahna disebut salalim dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahu latifum bi ibadihi terus maka isyarah tulis al ayatna salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala Ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui langsung nulis urang ba'da salat subuh ulah robah deui hees tulis beres tulis terus baik ka piring atau ka kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang ku ari mah sumurna tertutup teu anu terbuka terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta ieu menurut ba'dul arifin insyaallah Puerbo diturunkan ku Gusti Allah trek mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang sataun nu intina mah urang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah Puerbo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000 sakedeung sia mah heran aing mah dibere 1000 teh ya kumaha meureun hayang sabaraha atuh masyaallah eta lah rebo wakasa di Garut mah diberjamaahkeun baheula di zaman mama Beladina ditaluturkeun be oh masalah ngan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeunanakeun bae ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu saya tuh tam jadi kudu salatna imamna mun deuk diberjamaahkeun nu geus kudu bisa leng ektasi kudu ngadar ektasi berarti urangna leng poho kana salat panjang nanggulangi bahaya salat eta datang ka poho dirina keur salat meunang tah berjamaah satungtung teh kitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah
urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah eta mah silakeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu. Jadi urang ku hari Minggu, Senin, Salasa, Rabu. Kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa. Urang rek ngarayakeun Haul Sultan. Memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun. Ieu teh lain naon supaya orang tergugah. Ingat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sebenarnya pangkat